Pegawaian anu resikona kedah misalkan manehna duaan satu acan eta manehna dua-duaan ngikrarkeun janji satia geus 5 tahun teh kabayan balik ka kampung tapina ieu mah henteu kunaon nya dieu caritana. Nya Kak, kabayan euy ya ngalajeun ge geus selesai. Naon anu maneh urang mah betina sobat kabayan nyaeta jeung nanang datang ka imah si kabayan nu alasana hayang tepang jeung si kabayan pada hamal sahabat si kabayan boga pipi anyar janten manehna tiasa nonton pipi gratis di imahna si kabayan. Sabar kabayan aya sobat kalebet asik. Isukana kabayan senang sareng nanang teh pamit ka Jakarta. Tos nepi di Jakarta ti luarna kedatangan audisi
akhirna bertekun jeung yang rajin dina hiji acara. Ujuk-ujuk kabayan jeung sobatnya datang tuluy nanya ka si Ahlajin. Itu aja tanya itu kan. Sok, dulu latihan diri. Waktu orang salatihanna, kabayan patekon jeung si Ayati. Tapi kemana? Latihan. Nyanyi. Ada yang minimal tanya ke masih David. Ada orang mungkin anak tanyakeun. Ya, nyanyi atau lanjut. Dilarangnya dan sepeda. Ditabrak aya dipanggil jeung si kabayan Ayati teh langsung bogo ka si kabayan. Terus Ayati teh ngadeukeutan wae si kabayan si Ahlajin teh cemburu kumaha lanjutan ceritanya urang juga ada Ayati David.
foto ya. Ujuk-ujuk Syahratin datang. Oh ini. Santo si kabayan angkat, ayati megat, rikel teras ngabisikan hiji hal. Sampun kejadian di tante kabayan langsung nelpon Syahratin dina jatuhnya kabayan Itu Jaki. Dua si kabayan ngambek kasih itu. Nanti buat meja Alah, sinetron. Naungkong Ayanti ngarasa sedih teras memutuskan angkat ke luar kota.